bosku. Bocah. Mau pulih kan? Senang ya. Mau ya kieu deh. Geus kayaknya mandi wae. HP dirampas. Ayeuna nelpon tadi teh asal. Eta mah nelpon biasa awewe. Aya sangkaan pamajikan teh. Heueuh model lah. Dasar urang mun baheula kitu. Tah nu heula. Rahasia masa. Urang kadang geus kieu sok asa heureun di imah teh. Awewe eta mah manehna lah nelpon biasa dalin urang panis geus soream gituan ayeuna kumaha geura rokok naon ari sia kan belum itu kan budak itu kan budak aduh awak main preman itu kan budak urang mah sumpah nah ge urang teh bieu teh ya mah ari geus ge mah ka dieu mah udah salingkuh deui sama lain sumpah nah ge selingkuh kalau urang tuh udah HP kieu itu dirampas ya tadi nanti apaan jadi murid bener jadi disangkut bener akibatku tadi mandi ayo mah awewe wae ayo mah kieu lah tulungan naon maksudna pang ngajelaskeun ka pamajikan bejakeun eta mah lain gitu da urang mah setara ayeuna mah gitu udah ayo sukan lah ini masih penting ya kieu engel mungkin ada kudu jadi contoh tuh tempo masih bapak gitu hidupnya sukses mas rokok ini mah ini mulai dah ini mulai saya rawak udah itu preman hah ya nggak pemajikan ini harus pakai baju dah nah kan mikir kamu ge baik masalah pemajikan aku udah bakal aya jalan keluarna sudah pang beja kok pemajikan orang bereskan masalah eta mah anu mulai cairna ngerokok yo preman suri itu template di garas sing sari ulah maka jenting ngelawan preman opat daripada pemajikan inget ke anak sok aya parimasa ngelawan pemajikan mending kana urusan yang polisi da bener apa enggak sih ya pemajikan geus urang geus hayang cara akang hirup teh jeung pemajikan jeung budak urang lain eta mah lain awewe nu lain makanya ulah ngadampakeun sama jadi pamajikan teh salingkuh teh ini ada teh pamapagahankeun pamajikan urang lain eta mah demi Allah waduh sumpah bejakeun nya bejakeun tah sia dengekeun da teh kumaha tuh teh kumaha bejakeun sing sebeuh daharan sholat terus jam 12 sholat lah ya mah tenangkan lah belum sholat lah buka aja siap cek ngiring netepan Isa tuh ayo kali ya oh loh mana itu jero di mana tempat sholat oh di situ makana ya singnya ka pamajikan teh ulah sok kitu si diajab sia ini eta kurang eta anak cek di atas rek kata pama ka pangger ka ditu mana sok
Ya, akang. Kulo kitu nepi ka parasea kitu jeung pamajikan ya. Aya nu nelpon tadi teh memeh maghrib Terus? HP teh teu dicas tinggalin. Terus Eta mah lain awewe teh puguh. saha tuh? Nya eta ulah Gara-gara awewe. HP ge dirampas. Ulang sok inget ka budak. Ya makanya tuh ulah sok heureuyan, ulah nonton HP nomor awewe. Nya eta ceuk. Pemapagahan ini suka maka imah. Oke, gara urang ngobrol jeung si Eja kumaha caritana kitu. Pemapagahan teh da eta mah lain urang mah geus tara ka awewe. Aku kelong daya. Moal. Makana. Karena kata lamun aya teh aduh, leuwih parah. Nya teh nya. Oke, orang ngobrol jeung si Eja lah kan itu. Nya teh nya. Nya ke urang ieu. Urang ngobrol. Tah makana laki ulah sok neudeun nomor HP Randa. Siapa saya di pamajikan? Ya? Gara-gara jeritan hati. Ulahnya sini sepak. Iya, urang bari jeung amanat ke barudak. Anggojaankeun dina poe Jumaah urang ngariung. Ka Alek Nya ka Pulung nya ka. mulai nawe ke beja-beja. Nya ka nya. Nya Itu dan masalah temu sukan nuju sia teh gaji mah. nya ka nya. Nanya wae pengekeun ngomong kudu diartokeun. Moal Kang masa kali-kali deui moal. Kayak dibejakeun tara akang mah kasih Alek nya kasih Pulung. Ku abdi ada ngan eta wayahna bantuan. Tenang udah bejakeun we. Sukan ini mah PKI. Lainnya barang akan PKSS. Kang, Lain. Asyik. Pengen ngomong lah lapar gitu Pak. Kayak jo ayam gitu. Dahar dulu dahar. Cuman batu. ternyata lapar. Jo. Dahar. Rokok bilang. Rokok dah jalan. Tuh bawa duit bisa no. Bari tagi sukan disi eta tah. Aya kene ya. Duiteun mah. Cokot ku sia saware. Aya 1,5 juta deui cokot ku sia saware. Siap Kang. Jajan udah Siap, siap Kang, siap. Oh saya ditagih kasih pendiam siap. Siap Kang. Jeung da saware ditu kudu nepi ka dieu. Siap Kang, siap, siap Kang, siap. 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 Man dahar wae itu mah. Siap. Ngambil wae eta murah. Nah, itu udah nyata reges. Itu mah lombatna ka aing-aing keneh we masalah nu gitu. Lumatak omat anu baru pemajikan. Geus piceunaan we do. Segala Facebook. Nu penting na we ajang bisnis. Wangi nomor awewe. Akhirna mah pan gitu tah. Riuh urusan nangis gitu mah kebokeun beak dari gares dipikir-pikir mah gitu tah teu preman teu jelema pangkat kecil lah pemajikan mah ke warek kumis gede jalengan ge peot pemajikan mah